بالله من الشيطان الرجيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Wallahu a'lamu bimaradi wa akharuna lan utai kaum kang weneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna iku den tangguhkeun kabeh macana bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkihi lan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese iku kang den akhirkeun kabeh ane taubat saking tobat ya amrillahi gadoe perintah Allah fi min dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah imma yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum ing akharuna bi ayyumitahum bila taubatin kalawan yen tang ngamatikeun ya Allahum ing akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lanakala narima tobat ya Allah alaihim ing atas akharun wallahu lanutawi Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana pisaning dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhuna wa hum asalasatul atauna ba'du lan utaya kharulaikum tetelu kang tarareka kabeh dalam sausana rujuun nabi muraratum nurabi'nyatane ki murarah kang putanang rabbi wa ka'bum malik lan ki ka'ab kang putanang ki malik wa hilal bin umayyah lan ki hilal kang putanang ki umayyah takhallabu halinari mangari ya salasa kaslan lemumul wa mailan lan condong ila da'at maring senak nifakun warana nifak walam yantaziru ila nabi lan wala sasadu ya salah samaring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap gaya lian salah safau kifa maka den kadegen apa urusan ini salah khamsin laila 50 wa hajarhumun nas lan nyintihanhum ing salasa pemanusiatan uzilat para maladen turun kena taubatuhum taubat salasa ba'du ing dalam sauze ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Nu pertama teu milu perang Tabuk teh memang bener-bener munafik ngaran munafik kamari ayat geus dijelaskeun Allah ngejelaskeun desa idri
aranjeun teh jelema anu teu iman ieu munafik. Tah nomor kahiji jelas-jelas ada munafik. Nomor kedua eta ayat dawa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggalin anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abi lubanah tamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihang hampura teh langsung. Nomor katilu ieu ye mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nya leha-leha bae tenang-tenang bae. Jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak. Tiluan ieu teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul we mumul. Nomor kedua mailan ila jaati senang ieu mah lain ipak lain nyaho imkan sugi tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegor ku Gusti Allah. Ulah aya rehat-rehatan, ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang, di dunia mah jang berjuang. Sesenangan segala rekreasi saja ieu bencanaeun malu kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai segala. Kecuali nya neuk nganasehatan orang pantai. Masalah tah mah loba nu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tanyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ke hotel. Tah ieu ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh. Berangkat 10 hari itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dalam gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe. Berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka ditu mun perang teh mah wah parah. Sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae. Nah ieu endahan kahkobok bae. Teu meunang di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak ku sakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunah. Ieu urang kan kuari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha. Teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju. Ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naranaek
segala rupa bakal naik LPG BGNG bakal naik geus jelas bab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kualikan jadi Ahok nyanakan dendam kajen kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakal barang sada ka rumaha we encan perrokoan nah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh sagala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus bogoh Kristen Yahudi urang kan teu bisa kukumaha nah ulah cicingeun golok asa jang ngeuncit embe ieu tah urang teh nyaona naon biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirum kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah geus aya melentis kembang dah eta kan ieu mah kan encan aya sirungan encan melentis mah komo ieu kahareupna bakal kumaha sementara anak nambahan bisa 18 tilu biang 18 geus masuk ka dulu sugan teh sabiang emang kotok rintik ieu kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ieu kudu gua teliti atuh urang teh kumaha nah lah cenah diteliti ge urang masa pira urang kitu onang geus lah kumaha nyararana bae cenah kula meundeuk ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah henteu jasa bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankan goblok sia ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah geus jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat geus kieu eta keur cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung masih kena Eki Pudoli nyana masih kena saudara sanajan ih jamaah tuh lain deh sanajan bela terus diteruskan nah iya ayo kita udah semangat alhamdulillah nu katilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi Ka'ab bin Malik Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk endahan leha-leha senang-senang ditegor wa akharuna murjauna li amrillah golongan anu katilu manutiluan teh anu tinggalan perang ngahaja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanna kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim anakalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat
A'udzubillah min urang gede dosa. Haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu cilaka ge. Ieu cilaka ge. Siksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah, ieu keur carita urang baheula, keur carita urang. Gusti. Abdi teh hamba Gusti, Gusti eueuh nu disembah walti Gusti. Titah ulah resep karena dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bararisa wali teh ngaranna, batur mah bare solihin teh. Abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat, tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti. Nemah dengan sabu-sabu dengan salat-salat mah bae. Abdi teh ngaji, Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaencak. Polos tromo Gusti. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep bae Gusti hampura. Gusti daya-daya. Hampura Gusti nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah. Pan ayeuna teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jalma maksiat. Moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok, komo zina, komo judi. Tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima ta dota, tobat teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtunek mah. Eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji. Munggah haji lah ieu tobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andieu diterima berarti tobatna. Lamun haju kancolah balik tobat, balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti. Tinggal kitu bae teh. Babari bisi aing diterima apa henteu na? Mantes tobatna haju kumaha balukar. Tuh ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum. Kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae. Apakah dia disisa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat. Wa imma yatubu alaihim. Anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah. Urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ieu. Urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaeun. Diomongan ge mah keur tobat dah aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok. Cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat. Ayo ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan lagi perebut berkah. Ye naon kasalahna ieu pinarakaeun mah kosnya. Lain masyaallah mikir sia. Ieu pinarakaeun. Kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya mal dia ngaji mengaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganjaran teh di mata Gusti memberi abdi teh dosa hampura Gusti. Urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak. Rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana dieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat ya abdi mah lain salat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang. Buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anak ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh, ingetnya anak kos gitu. Incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia. Ieu mah hak abah. Ambo ngarasa Gusti ampura Gusti dosa gitu dosa Gusti nah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui itu ibadah teh dipayuneun Gusti dipayuneun makhluk dipayuneun Gusti naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan
lamun eueuh perubahan teu diterima berarti tobat. Aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit, usahana teh di dieu teh riba. Aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula. Ka mana tuh? Ka Mekah, sekitar bangsa 7 tahun ka tukang. Aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat. Guru nanti non gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula. Di mana makom mustajab? Ya tuh di Mekah bagian makom mustajab. Di Arafah, di selingkungan Baitullah. Keur di pondokan lagi. Nah, urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae. Di Arafah kayak gitu kan. Meureun jangan terus bae ka Gusti. Tobat. Baliklah tadi diterima kan tobatna meureun. Hiji dagangna ambruk. Nyanakan bebe jadi toko nutup bae cenah kieu. Aju dagangan we gitu maju. Eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu. Eta patah tadi dah gede tobat. Ngagunakeun dagangna teh kapan make duit bank. Make duit renter. Aju tobat, terima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta isat make duit sorangan. Dah, itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna encan minyak deui. Eta diterima berarti tobatna. Asli. Bungeun nya disebut diterima tobat kos kitu teh bungeun. Hayang nama tobat diterima dagang maju. Lain diurusan diterima tobat kan bae pakai duit bank, pakai duit renten. Berarti kan ku Allah dibersihan. Tak eta diterima tobatna. Oko saya jelema kieu zina bae zina. Zina teu eureun-eureun. Tapi tibalik zina bae. Kadiana bangsa umur 55 mendekati kan 60 cenah enggak haji. Bebeja ka kiaina, kiai pan babarengan ieu jeung kiai kayaknya kula lain. Kula udah ngadegetan kiai belah. Emang naon? Kula milu bae, milu doa-doa tobat. Itu bisa tuh kiai teh. Tobat kan masing-masing dosa. Itu kula-kula dosa kula, ente mah ente dosa ente. Usul ka usul. Jiban teu bisa cek eta teh. Geus make bahasa urang bae. Make bahasa orang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui. Urusan ieu mah tobatna ieu, urusan ente kan teu nyaho ieu mah. Oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu. Teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng. Teu bisa. Tuh gitu. Tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu Arafah, mau di Arafah eta paling hebat. Mun kurang tobat sangat Arafah. Baru kedua eta sekitar itu. Geus. Datanglah ke Arafah. Ngadegetan kieu we tetep nya. Asal kieu diuk kana celek. Deuna milu doa. Henteu masing-masing baca kieu teh. Doa barengna beberapa kali duna masing-masing. Guys, ini beres doa bersama teh panjenengan ngadoa masing-masing begandeng jasa. Nya deket pan ka kiai. Hampura. Kabeh kaget padijeun mah parah. Ya lah teu beunta-beunta cenah. Beureuh terus bae. Dosa abdi moal diomongkeun loba jelema. Apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jak cenah. Datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema kan atuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat kan nanya ieu teh bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh bisa lah. Ya mah setengah jawara rambung aing. Ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus nu indit urang. Teter jibeurang ke datang ka magrib. Aya nu dosa naon? Eta mah rahasia aing.
datang ka magrib ke gandeng kene bae ageus cak kiai teh geus geus magrib geusan apana geus kurang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak cak kieu serak sia geus reda alhamdulillah pastilah kerja tobat diterima ka kiai mah bebeja emang sia boga dosa naon zina dibalik bae ulama ti umur 15 teu eureun terus bezina pamajikan boga zina mah terus cek jana teh mah jajan ieu geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mentak kula jojoakan geus cek eta inget aduh geus sakitu teh cukup kula ngajoak di Arfah pasti diterima Gusti Allah. Eta pastikan gitu, pasti. Geus. Terus ka Mekah deui beres, balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan, kiai teh kan datang deui ngalayan ka ayeuna. Nek nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Biasa ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arfah ngajojoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayeuna jatuh enggeus hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh biar apa kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cek keneh teh batur ulun nyaho kula bahwa kula diterima tobat cek kiai boleh oh iya jadi tanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cak kieu geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kuat kitu Gusti karunya aing jeung kieu teh hajup kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap kuntuna ieu ngan aing menek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa bae urang carita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawa cerita Kangjeng Nabi Yunus sarwana dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe
LGBT kamala dia baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris Belanda Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa kurang ya Allah kaget jali otot togol deh jelema sterek bagus jasa lalaki gagah petinju asana ieu macam ulah ieu hebat ya praktek aduh kiai doana aja nah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di dalam kumisa ini ya aja sa goblok udah dijiekeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe deh lain saeutik kadang teu penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh beureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya anu bener kabawa ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh besi kabawa iya gitu siksana kumaha tuh ta'iu wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak dia kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ya sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas ya jadi siksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia kuai kabawakan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan hari dibere bisa tobat mah keur meujihna urang dijero tobat naon atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora biteh di mana aya topeng di dinya abi ngampar di dinya aya golek abi manggeus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abi ta urusanana ting sajabana we abi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng Kramat Tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh Kramat Tunggak pindah ke Kalimalang terus bari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor
impor ekspor derajat. Di daerah Karawang, di daerah Subang, Tangerang menteh. Alhamdulillah, ngan pelakuna Tangerang. Tuh meningkat perzinahan. Di kumaha coba pemabukan meningkat Banten. Maling, pembunuhan meningkat sekian persen. Ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mau bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu. Saya Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai. Orang belaga bidug Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Hanya gak bawa bodoh berarti jananya. Enggak, saya bukan Banten, saya Tangerang. Iya meningkat. Etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih. Pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah. Urusan teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare. Dihijir ngaran teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh menyendiri timbul renungan kaduh. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang bae siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 peting. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karak gedehan. Masya Allah teu meunang sabarang. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geura ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haji urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari. Tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah. Tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai. Tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon. 180 derajat berubah. Keur kos kitu tah maot. Geus tenang. Geus tenang, geus ulah cangcayan. Sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna. Tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh, masyaallah. Baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dieuna endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngadeg 60 nu 50 lah. Geus kaburu pae loba nya nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi.
ka langit ku dosa abdi geus di aku bae geus di aku tah pengakuan eta lah menjadi hebat ya komo engke kan aya tobat macam-macam tang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobatnya kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari tobat teh mah teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh ieu dipotongan poho kabeh ieu boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah atuh dikira teh disiksaan atuh tapi kan aya jelema tahapanana anu beda ingat bae ka Gusti Allah sebabnya berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah warid garana asup kana qalb bertanya nyana ka awak sorangan awak hei diri sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan piceun naon kuari ku samana dipake karesep salian Allah beat naon hartina tu jasiat dileleutik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah salian Allah jadulia teh dunia kurang keur didiukan kuari teh dipake lalagaan ulah sok teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah sok teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunya kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make pek ulah ge taluk na nyantai kana dunia kan lamun nyantel kana dunia mah naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos gitu dipapageun make mobil goreng embung takabur talu kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang eta takabur nu kos kitu ngaran talu kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu beuka irung sebabna Allah sebab manusia memang kitu
dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia teh ngariung situ pan ngariung mah meureun dizikiran wah budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena mah kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tos di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia kai mang haji malulu telu sia kai tah eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun mun mah isuk mah nanya nya kiai tos di mana kiai keneh bae buya ih teu naik si kiai buya tos di mana buyata meureun sia ayolah abdi akhirna beluti luwaliya teh lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan beusi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalikallahu alimun hakim Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamlanana atuh kumaha Allah bae eueuh nun teu berhikmah eueuh nun teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah gerig kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pison ini kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun pison ikulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plak waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho geus dibaca we ge Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu paeh pas tuh paeh seserian anu heuh teh urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia seserian teh kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantap beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas lah mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur
di samping dipanjangkan umur dibere sehat, di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah, samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah. Urang maot, pamajikan urang maot, anak urang, incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.